أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala unwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudnibin wa qaidil gurril muhajjalin wa ala alihi abhuril kamilin wa ashabil hadinal muhtadina ila yaumiddin wa ba'du. Hadatul mahal karamin, ini kesempatan orang bahas tentang al-babus sadis fil ghaflah. Bab kagenep tentang masalah ghaflah. Ghaflah teh hartosna lali hilap ka Gusti Allah. Urang ditugaskeun Gusti Allah ulah lali tapi ditugaskeun emut ka Gusti Allah. Wa kullu dzikran katsira pe anjeun dikir ka kami aseureuna. Urang ditugaskeun Gusti Allah teh ngalaksanakeun emut ka Gusti Allah. Dina surat Al-A'raf 205. Dia diulangakeun Allah ngadawakeun wadkur rabbaka katsir wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asad wa la takun minal ghafilin. Pek anjeun dikir ka kami ka pangeran anjeun kalawan dina di anjeun sacara tadarruk dina akhirat ayat disebutkeun wa la takun minal ghafilin. Anjeun ulah dina kayan lali ka kami sallallahu ulah ghaflah. Nah ini dia ayat bab khusus bab ghaflah. Orang ulah dikeun kalali ka Gusti Allah. Namun bagina al ghaflah tazidul hasalah wal ghaflah tazid nikmah wa tahjibunil khidmah. Al ghaflah tazidul hasad, al ghaflah tazid mulamatu wan nadamah. Namun bagina urang mendikeun kalali hilap ka Gusti Allah. Di mana orang paras lali, di mana orang harus ghaflah. Hari ghaflah teh tazidul hasrah. Jalmi anu ghaflah nu lali ka Gusti Allah bakal tamah-tamah karugian. Rugi dunia, rugi akhirat. Di dunia dan jalmi dipasan karugian, di akhirat langkung dipasan karugian Gusti Allah. Nu kadua al ghaflah tazilun nikmah. Jalmi anu ghaflah bakal leungit kanikmatan pamasan ti Gusti Allah. Nikmat nu ageng ti Gusti Allah, nikmat harta, nikmat jabatan, nikmat segala rupi, nikmat masa ti Gusti Allah moal tiasa dinikmati ku urang upami urang dina kayan lali ka Gusti Allah. Sejalmi anu sudah hartana tapi teu bisa nganikmati hartana kulatan anjeunna hilap ka Gusti Allah. Anu salajengna wa tahjumu anil khidmah. Bisa kahalang tina khidmah kulantaran lali urang mudah-mudah dunia hilap ke akhirat. Halangan dunia ke akhirat. Nah, tahjibu anil khidmah kulatan lali ka Gusti Allah. Salajengna al ghaflah tazidul hasad. Jalmi anu ghaflah tamih hasud. Urang paratos gaduh nikmat, tapi kulantaran urang lali ka Gusti Allah. Tamih hasud ningali nikmat aya di batu teh. Hayang leungit teh. Tamana ala zawal nikmatul ghair. Hayang leungit nikmat anu aya di batu. Al ghaflah tazilul mulamah wan nadamah. Jam nu ghaflah oge bakal tambah kasangsaraan, kahanjakalan. Jalmi anu ghaflah bakal terus-terusan dinakan hanjakan. Wa bi zuhriyan kana Yaqub alaihissalam muakhyan li malakil maut azarahu wa qala Yaqub ya malakal maut azailun jita
am qabidan ruhi faqala bal zahiran qala inni as'aluka hajatun faqala mama ya qala antu alimani idza dana ajali waradu an taqbidu ruhi faqala na'am arsa ilaika rusulna aw salasa. Dina kitab Zariyat disebutkan Nabi Yakub alaihissalam sakat sarang malaikat sok disumpian ku malaikat maut. Jadi waktu malaikat Nabi Yakub disumpian ku malaikat maut. Nabi Yakub adalah malaikat maut. Wahai malaikat maut, nah saya sumping ka tempatan ka abdi teh na bade zarah anu bade nyebut nyawa abdi. Malaikat maut ngawalar abdi sumping ka di sejajaroh. Sejajaroh sanes bade nyebut nyawa. Akhirnya salah juga malah nama Yakub lawas deh abdi gaduh kahoyong kasalira di mana engke saya sumping deui ka abdi hari pesantren ku salira di mana abdi paratos caket ajal abdi pasian cirina umasun malaikat maut mun abdi pasian 2 sampai 3 cirina akhirnya malomi malaikat angkat sumping deui ka Nabi Yakub di waktu malaikat sumping deui ka Nabi Yakub. Narosni Nabi Yakub pada malaikat maut. Hai malaikat maut, nah sadara ayeuna sumping ka dieu teh bade jarah Nabi disebut nyawa. Umasun malaikat asuh Nabi Yakub, malaikat maut, sun malaikat teh abdi sumping ka dieu bade nyebut nyawa salira. Nabi Yakub kaget. Napan kapungkur abdi parantos nyengkeun ka salira. Di menarek caket ajal kami. Seorang Nabi Yakub, bejaan kami cirina. Gitu. Kumaha malaikat maut abdi numawi sumping ka dieu teh geus mere kabar, geus mere cirina bahwa anjeun bakal datang malaikat maut, bakal datang maut teh pasti pasian cirina. Naon malaikat Nabi Yakub? Ya, malaikat maut nyarioskeun tentang ciri-ciri anu parato disumpingkeun ku kami cenah ka anjeun, hai Nabi Yakub. Naon? Hiji malaikat maut bayadu sya'rika ba'da sawadihi bodasna rambut anjeun saat sabadana rambut anjeun lasana hideung baga rambut anjeun teh hideung ayeuna bodas rambut anjeun ciri anjeun kolot di mana anjeun kolot pasti anjeun bakal maot tah hiji ciri nyata nalika rambut urang geus bodas ciri eta teh urang tereh maot. Ciri nu kadua wada'ufa badaduka bada kuwatihi lemahna badan anjeun baheula mah anjeun dina kaayaan kuat ayeuna anjeun geus sarempo tah sarempona anjeun eta teh ciri bakal datangna bakal datangna maut. Nu katilu malaikat nyarioskeun cirina wanhina jismuka bada istiqomah con bongkokna bawah anjeun anu pungkur anjeun teh awak anjeun teh jagjag dina kaayaan istiqomah ayeuna mah anjeun ini hina parantos bongkok eta ciri karena maut. Tadi atau bisna kisah Nabi Yakub sareng malaikat maut. Anu salanjutna jaa fil khabar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna qala maktubun ala saqil arsy ana muti man ata'ani wa muhibbun man ahabbani wa mujibun man da'ani wa babun liman istaghfarani. Fayambagi lil akil ayuti Allah bil khauf wal ikhlas fi taati wa ridha bi qada'i wa sabru ala bala'i wa bi syukri ala ni'ami. Tetapi hadis dari Rasulullah SAW Rasul dicatat di luhur aras. Di ayat catatan di luhur aras. Di antara disebut dicatat ana kaula jalmi anu turut kajami turut kamu kaula anu mika cinta kami nu cinta kaula anu hajabah an jaman wadoa kaula anjamdat anu ngampura kajami nu eta hampura kaula. Maka saur Kanjeng Rasul berjogi kajami berakal urang anu ngalasan jeung akal ayuti Allah bil khaufil wal ikhlas urang taat Gusti Allah bil khauf wal ikhlas kalawan sieun jeung ikhlas urang ngalaksanakeun amal ibadah modalan ku rasa sieun ku Gusti Allah jangan minusin ku Gusti Allah lain lebihan lamun urang sieun ku jelema urang ngajauhan ka jelema lamun sieun ku makhluk ngajauhan ka makhluk
tapi ilmu tema urang sieun ku Gusti Allah lain dijauhan, tapi Allah mah kadah dicatatan urang sieun ku Gusti Allah. Sareng wal ikhlas fi taatihi, lamun urang kedah naon kedah ikhlas dina taatna. Amal ibadah ulah aya paragi, ulah aya jang anu, tapi talaban ridho Allah, mudah-mudahan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa ridho bi qada'ihi, sareng ridho kana qada papasan ti Gusti Allah. Wasabru ala balaihi, sabar kana balai ti Gusti Allah. Wa bisyukri ala na'maihi, jeung syukur kana nikmat segala nikmat tambahan ti Gusti Allah. Itu di antara seperti itu. Wa qala rajulun lil Hasan al-Basri rahimahullah taala, inilah ajuna ladatan faqala wa la'allaka nadarta fi wajhin ma la yakhafu al-ubudiyyah ayyadukal asya kullaha lillah. Dan sampingan Imam Hasan al-Basri kasumpingan hiji jalmi. Saur Imam Jalmi nyarioskeun, kami nalika amal ibadah teu pernah ngarasakeun nikmatna abdi dina ngalaksanakeun amal ibadah. Maksud Imam Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri sabab anjeun la nadar fi wajhin ma la yakhafullah. Kaulah ningali ka anjeun eueuh rasa sieun ku Gusti Allah. Jadi diawali ibadah urang kusieun ku Gusti Allah. Wa qala rajulun li Abi Yazid rahimahullah taala, inilah ladatan. Wa qala li annaka ta'budu ta'at wa la ta'budullah ubudillah hatta tajidu ta'at ladat. Sumping deui hiji jalmi ka Abu Yazid rahimahullah. Surah At-Jalmi ka Abu Yazid, abdi teh ngalaksanakeun amal ibadah, tapi abdi can pernah merasakan nikmatna ibadah. Kumaha saudara Abu Yazid, sabab anjeun can bisa ngarasakeun nikmat ibadah teh sabab anjeun nyembah kana taat. Jadi ana kata ta'budu taat, anjeun ibadah kana taat, lain ibadah ka Allah. Jadi nalika urang ibadah teh pancengkeun bahwa urang teh ibadah teh ka Allah, lain ibadah kana taat. Ayeuna mah urang di ngalaksanakeun ibadah teh lain mudah-mudah kuantitas, tapi mudah-mudah kualitas. Sejalmi ayeuna mudah-mudah kuantitas asal loba, tapi teu kualitas teu diperhatuskeun. Hukiya rajulan dakhala fi shalah, falamma inta ila qani iyyaka na'budu, khatar min balihi an nu'abidullah. Fil haqiqah manudia fi sirri kadzabta innama ta'budu khalqi. Apa bahwa azran nas thumma syara fi shalat, falamma inta qani iyyaka na'budu, nudia kadzabta innama ta'budu malikut fatasaddaq. Malika fatasaddaq limalikul li, thumma syara as-salat, falamma inta ila qani iyyaka na'budu, nudia kadzabta innama tabisyabaka fatasaddaq biha illa bima la budda minhu. Thumma syara fi ma fiha falamma inta ila qani iyyaka na'budu, nudia al-ana qad saddaqta innama ta'budu rabbaka. Aya hikayat ini jalmi ngalaksanakeun ibadah salat. Nalika dugi kana alimat iyyaka na'budu, mung ka Gusti abdi sadaya ibadah. Hatena magerantas anjeun bohong, anjeun teu ibadah ka Gusti Allah. Anu abidu lillah bila haqiqah, anu dia pisir kadzab da anjeun bohong. Anjeun mah ibadah teh ka makhluk, ta'budu khalqi fatabawa tazran nas. Akhirna mah anjeunna tobat. Ibadah anjeunna uzlah teu cakap jeung manusia. Terus anjeunna ibadah salat ngalaksanakeun salat deui. Nalika anjeunna salat dugi kana iyyaka na'budu. Nalika eta dina gerentas anjeun bohong, anjeun dina ibadah ka kami ka Gusti Allah, tapi anjeun kana ibadah kana harta anjeun. Wah, hartana saepeun. Nah, sajenna anjeun ibadah salat deui. Da, terus dugi kana kalimat iyyaka na'budu. Nah, gerentas dina hatena bohong, anjeun ibadah kana bae anjeun akhirna acukna di sodakohkeun. Akhirna mah leungit segala rupina saaya-ayana. Dugi deui ngalaksanakeun salat nu be hatena dina kaayaan tenang. Nu dia saddaqta innama ta'budu rabbaka. Ayeuna mah anjeun ibadah bener, anjeun ibadah ka kami. Tah ieu diantawisna, tapi ieu mangrupikeun cara hiji hikayat ulah sanes udageun urang sadayana. Fattaqullah mastata'tum, sabab urang ngalaksanakeun amal ibadah mah kumaha kamampuan urang masing-masing.
Fi rahmatil majalis doa rajulin jawali falam yadri man akhadha minhu falamma dakhala fi shalah tadkuruhu falamma sallama qala li gulami idhab ila fulan bin fulan wasarada minhu jawali faqala lahu gulam mata takartahu faqala hina kuntu fi shalah faqala ya mulaya kuntu talibul jawali la talibul khalid fataqu maula bi barakati itiqadi. Ya kita beruntung jadi sembahkan hiji jalmi ical karung ijal karung saha keterangan saha nyana kata karung lahirna eta jalmi teh ngalaksanakeun salat nalika takbiratul ihram anjeunna emut bahwa karung teh di tempat teh anu teh di imah si anu nalika awal salam anjeunna miwarang ka hamba sahayana piwarang nyana eta piwarang nyana masihkeun karung kasih si anu eta hamba saya naros bapak teh tadi teh non ical karung ira terang aya eta karung teh saur eta jalmi teh bini pamanggih teh abdi terang kana karung eta nalika abdi keur salat eta hamba saya awal salira mah nalika ibadah teh lain nyangan jawalik lain nyangan karung lain tak ta'amul khaliq ada walakin ta'amul jawalik anjeun ibadah lain ibadah kana ka Allah ka khaliq tapi anjeun ibadah kana karung sabab nalika anjeun takbir ihram anjeun inget kana karung lahirna eta hamba kulantaran itiqadna masih papatah kalau jantan tuana eta hamba di merdekakeun ku eta jami payan bagilil akil ayyan tabiha min ruqdatil ghuflah pergi pisan pikeun jalmi anu akil berakal urang menjadi pasien akal Allah Subhanahu wa taala supaya orang bisa udang minuk datil ghaflah tina sare ghaflahna umna urang teh tersare keur bobo tak urang teh kudu bunga wa alamatum min man intabah min rakatil ghaflah ari jalmi anu udang kumaha tina bobo ghaflahna ulama nyebatkeun badulu kama nyebatkeun arba'atu asya. Lamun urang teh jami goblok kana henteu aya cirina. Hiji ayudabbira amra dunya bil qanaah wa tasbih. Ciri jalmi anu teu goblok, anu teu lali ka Gusti Allah, sok nyang hareupan urusan dunya bil qanaah. Wa tasbih. Lamun ningali dunya qanaah, sok sana hartosna qanaah teh ngalah cukup pun aya. Sok sanajan ayeuna urang hartana bro dipantau bro dipantau layak di imah babak mun pada pas kolot na kitu tapi kona harap cukup sacekapna tuang teh sok sanoseuna hartana wa taswi dina urusan harapan urusan dunia kudu taswi teu buru-buru mun ayeuna hasil lamun ayeuna teu hasil sugan isuk hasil lamun ayeuna isuk teh hasil sugan pageto sugan sugan saminggu deui sugan sabulan deui teu kada hoyang kurang sugan wana itu nilai dunia eta yang harapan urusan dunia jadi nu berakal hal kada bil qanaah wa taswib wa yadabbir amran akhirah lamun ningali urusan akhirat bil hirsi wa tahjir kudu kedemes lamun urang geus bisa salat duha batur salat urang acan hayang jiga batur geus bisa sedekah urang acan hayang sedekah jiga batur geus bisa tahajud urang can bisa tahajud hayang jiga bisa jiga batur geus bisa hatam Al-Qur'an urang can bisa hatam Al-Qur'an hayang jiga batur bil hirsi ku kedemes mudah-mudahan akhirat wa ta'jil jeung buru-buru ulah dengke-engke urusan akhirat mah iraha urang ngalaksanakeun amal ibadah teh ayeuna kene si buru-buru sampuran cangkang kuno tika isu ayudabbiru amran bil ilmi wal ijtihad. Terus urusan yang harapkan karena urusan agama di mana ajami nu beragama anu budak hatena bil ilmi wal ijtihad kudu ngomong ilmu agama teh lain urusan biasa tapi urusan luar biasa tapi kurang ngarang urusan agama bil ilmi wal ijtihad kudu make ilmu jeung sungguh-sungguh disebut ilmu saya ipakihu bidin maka jalmi anu saya teh nya tadi bakal digerakkeun hatena kana milih agama.
nukat opat saur badul kama nyebatkeun wa ayyadabbira amral khalqi bin nasiha. Yang harapan urusan makhluk bin nasiha. Kudu loba nasihat. Urang nganasehatan ka saha wae. Urang anu nganasehatan kudu bisa dinasehatan. Akhirnya kan sakadek jami bisa mapatahan, tapi mun di papatahan ke batur. Lamun urang geus siap mapatahan batur, urang kudu siap di papatahan ke batur. Jami nu teu siap di papatahan ku batur, maka tegas hatena. Jadi lamun urang geus siap papatahan batur, maka urang kudu siap di papatahan ku batur. Sebab urang teu apal san manasehatan ka urang nu bakal asup kana diri urang. Bisa ti timbul barudak menawi Aidab birman khalqi di mana yang harapan makhluk sawai bajamina nu berilmu tapi teu berilmu di mana aya kasarana bin nasihat buru-buru nasehatan. Nah, mudah-mudahan urang sadayana ulah dijantenkeun makhluk Allah anu ghaflah anu lali ka Gusti Allah janten jamin salamina emot ka Gusti Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum